Kayaknya pelakasan saya ringkir ke kalau doang kudu melak naon deui ya itu aing mah gara ringkil mah jika nama kadia ge kudu dipelakan tuh itu halus bahu ini kata cara ringkil usaha makanan naon we hiburan itu enak karena tani mengakui ini tuh itu kacangnya gararinya dah kumaha tuh orang teh eta nanti sampai ayak we lah gitu kan dan we itu naon lah musik can ayak gimana we atuh dan musikan we tema tuh kerja teh aya anu nita hiburannya. Mah tuan anu tengah nyungsep di kebon we. Don. Pip, nek kamarana. Kitu urang tengah haja ka dieu teh. Aya perlu ka maneh? Perlu naon gitu? Sararowas ieu mah. Lain dia teh urang teh ka imah. Ngancik pamajikan mah teh eueuh ke di kebon. Mata kurang ka dieu. Obrolan deui. Nah, ngobrol mending kita saung di dieu nangtung. Ayo dia. Barala we tuh ka Ugus ya gitu. Barala euy. Barala tah minta sok we lah. Duk wayahna we lah. Di saung mah kieu teh. Obrolan naon atuh Don? Asa kurarowas ieu mah euy. Tuh, baring opi dia. Tah aya ning rokok, wayahna we Urang ka dieu teh ngantik si Apip. Maya rek hajat. Butuh hiburan. Sok Apip mending ngobrol langsung. Pan kita nih salamatan. Arek hiburan, kerja ka si Dodi. Data apa dirinya sok kana hiburan, da apalagi sok ka kebon. Oh, Pip, mana rek hajatnya? Ya apa orang mah tuh? Ieu mah lain rek hajat, boga panadaran we ka budak ieu mah. Ki kamari si Apip teh datang ka imah urang. Manehana hai arek hajat, yang hiburan. Da urang apa? Ente sok kana hiburan, matak urang dibawa we ka ente. Eta ge keur aya Don. Ari keur mah ka kebon we, kebon eta geus lila ieu teh teu kaurus. Tadi kita kebon we ini. Iya mau orang langsung we karena intina ada jasa hiburan teh sabaraha. Duh rek sok bingung euy. Aya jeung nu wawuh mah aya ngahargakeun teh. Geus ayeuna mah tong langkung panjang lebar langsung we kana intina. Tidinya mah harga sabaraha? Tang ke si Apip nawar sabaraha? Geus we aya mah kieu jeung babaturan mah tong harese lah. 12.5 lah. Urang mah. Apip kumaha? Maneh rek nawar sabaraha? 12.5. Nusnya nama kieu Julima lah. Nanti ngaran grup mana teh Ki? Cinta Nada Musik Cianam 12.5. Ieu Julima. Asal lieur aing mah. Geus lah, Malawe, ayeuna Malawe. Dikali denger-denger asa teu balalener ngawarangkong teh. Arek moal hiburan teh teh. Wa aing keur gawe ngaganggu we. Atuh nawarkeunana 12.5. Geus, urang oge Julima. Da maneh nawarkeunna 12.5. Ieu nawar Julima, mata ku aing tah geus Malawe. Dasar koplak.